cek saya pudin teh ceknya nanti aing mah teu kudu ngadoa geus bae guru aing nu ngadoa jeung si ieu aing nu seubeuhna si Saipudin tetep caki Ibrahim sia Saipudin ulangan sakadar ngaran jadikeun ngaran pedang agama teh praktekeun di masyarakat supaya bener-bener jadi pedang agama. Ketika maneh balik awas aya kamunkaratan aya permaksiatan aya kazaliman petakeun ku maneh tangkisan ku maneh piceunnan ku maneh embongkeun bahwa maneh adalah pedang agama. Atuh kumaha mama abdi teh siap aya kitu na. Hayo zikir hayo ka luhur. Berangkat ka luhur gunung. Di beat didoakeun langsung mantep nyana zikirna ka Gusti Allah. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. Aya hiji jelema boga anak umur 17 tahun lalaki eta anakna teh sok bae eueuh di kerumunan imah di keluarga. Ari tiba-tiba datang mawa endog sakaneron. Oh, atuh mana bunga hias? Sakaneron salipi. Siapa sok ngaluhuran ke guru. Kaneron mana bunga luar biasa, masya Allah. Cak mana anak aing kubisaan-bisaan teh ieu sih usahana teu kira-kira mawa endog sakaneron. Poho atuh bala kecerakan digoreng dikulub malah jang nyana nama tajang nyana na watuh geus dadarna geus kulubna geus macem-macem. Bunga indungna menang saminggu kaduana eueuh deui ka budak. Ari balik datang ka imah mawa kotok hayam ge dicilongok di dieu mah kotok mun dicilongok hayam di dieu kotok. Beda bahasa. Ai kotok mah kuduna kan kataina lamun dagingna daging hayam. Adi cisoka mah beda. Eta naon tah? Tai kotok tai hayam. Susu teh tai hayam. Mun ditanya idar jeung naon? Daging kotok. Di Bali cisoka tuh ngaranna ge lah. Bawa kotok teh kira-kira 10 buledek. Watuh indungna beuki bunga bae pamer nyana ka tatanggana. Tuh boga anak mah cara anak aing soleh. Kamari mawa endog, kuari mawa kotok, ulah cara anak sia. Tah anak aing jadikeun contoh ku sia soleh jasata. Luar biasa anak aing mah kabagi tatanggana ge. Nah, jadi salah nyaritakeun soleh. Ayo soleh maka pandu bisa hablum minallah hablum minannas ngaranna soleh. Hari di Cisoka mah asal bisa mere rokok ka bapakna, mere sepaheun ka indungna, soleh sanajan tinok salat. Tah eta di Cisoka eta emang tarolol di Cisoka mah. Soleh teh kos kitu. Ya Allah, ya Rabbi. Geus bunga anu luar biasa. Saminggu kaduana lang deui eta budak. Masya Allah, ari balik mawa embe.
bolo dembe lain cara mbe kisoka kunyin mbe Garut. Oh di Garut mah mbe kena gelede deui jeung garelis. Atuh urang Garut mah ka mbe ge geulis ganteng urang Garut ai ka jelema menyon. Nah atuh mana leuwih bunga luar biasa Masya Allah waharalah akhirnya mana teureun-eureun nyebut soleh ka anakna beuh mantep jasa boga anak soleh anak aing mah salembur nyahoeun kabeh si eta mah soleh jasa lantaran mondok mau hayam mau embe embe dipencit dibabagikeun bunga entah tanggalna bari kabeh ge ngalem benernya si eta mah boga anak teh urang ge kabagian ceknya aduh mantep jasa pohara atuh 10 embe teh nu bolede genjleung di lembur eta nyaritakeun kasolehan eta budak 2 minggu katiluna lang deui eta budak eueuh barang datang mawa kebo. Masya Allah jangan budak gede deh pencit mah nanti ayo guys babagikan gampang kula mah urusan dunia mah pencit kakarat jadi dipencit jual polisi. Iya asal polisi nanti di tukang ya langsung di borgol cek mana teh Pak jangan main borgol-borgol aja tuh Pak orang kisoka mah kitu melayuna kan itu ngaranna ge Sunda dimelayukeun atuh jangan main borgol-borgol aja Pak anak saya mah soleh Pak kenapa anak saya haji di borgol begini menyaya hajuan. Aduh ya Allah ya udah nanti bagaimana di polsek aja Pak emang Bapak nggak kebagian buntutnya kali ya bukan begitu ini urusannya lain lagi udah nanti polsek mana cerik adakna dibawa ke polisi barang datang ke polsek dek diurusan bawa ke Polres. Masya Allah sidang punya sidang ternyata horenganan anakna mawa endog dang maling hayam nang maling embe nang maling kebo horenganan kerjasama jeung Kinur Jaya maling. Ya Allah Masya Allah Karim makna tengertieun kokojotan anak kula maja soleh manya kudu jadi pamalingan tak percaya kula mah gua jenting kokojotan lantaran data-data otentik dengan saksi-saksi menyatakan bahwa benernya na maling saat eta di negara Irak keputusanana lamun maling leuwih ini sob lain sakadar dipotong tapi dibunuh akhirnya keputusanana nyana itu dibunuh dicancang. Masya Allah kan gancang caritana begitu manehanana nek dibunuh mohon nyana ka Algojo Pak sebelum saya dibunuh saya mohon dengan sangat supaya ibu saya dihadirkan dulu kaulah nek ngomong ka indung terakhir minta supaya dihadirkan emak kula Algojo aduh ndek ngebunuh saat eta pending heula langsung ngahadirkan emakna tak emak anjeun cek eta budak ka mana mak ieu kula ieu hayang kapangi jeung emak ieu kula teh ieu dek dibunuh gara-gara emak jeh pan sia gara-gara aing gara-gara emak ieu kula ieu datang ka dek dibunuh kieu
gara-gara naon cek soleh mama soleh biar dibunuh kieu makin soleh aja naon kula teu pernah dinasehatan kumaha teu pernah ditanya-tanya acan lamun kitu mah meureun kula harita mawandog kumaha ditanya ceng mama ye curiga aceng teh mawandog sakilobana sakaneron janceng aceng mah pan kilo endogan ih nang di mana ye ceng tah atuh tanya tak mamang kan soleh-solehan ka kula aju ka ditu da mawa kula mawa hayam mawa kotok aturan mah tanya ku mah ceng ye kotok bola de amat kotok jalak mah jog kotok adu ieu mah sia nang di mana aturna mah tanya malah pohar aja sebungahna malah kata tanggapan nyebut soleh ka kula haju kula mawa embe ma sakitu marhaba pan sorangan bae mah tanya aturan mah aceng menang di mana tak embe Masya Allah nasib kula jore meureun pas kebo dilaporkeun ku Ki Nurjaya kula katangkap aturan mananya ka kula gara-gara emak teu nanya jeung teu pernah ngadidik kula maka nasib kula kuari dibunuh ye maka kula hayang sakadieu mah hayang ngenyot letah emak nduk nanaonan sia ngenyot emak ngenyot letah emak ieu mah terakhir ka dieu ngejot kula lantaran emak meureun karunya ka anak datang ke hareupeuna dikenyot kunyana begitu dikenyot orang lain dikenyot digegel waduh sejeretean mana digegel terus geus ketihan wah hampir pegat letahnya sia nanaonan gara-gara letah mah teu nganasehatan kula jeung henteu nanya acan maka kula nasibna jadi pamalingan nah wari mak kula dek dibunuh ieu akhirnya dibunuh deh ku algojo emak neuleuh anakna sirahna ngagulimpang ceurik kokojotan sarua teu kuat meureun paeh di mana waduh tah ieu lamun ku urang ditaliti cerita ieu horenganan lain di Baghdad bae lain di Turki bae orang di Cisoka ge sarua anak mawa endog teh tilok ditanya anak mawa kotok tilok ditanya malah manu ngamarhaba anak ge Ki Ato aduh tahlilna atuh Ki Wahab anu mamacana Haji Pedi Blon orenganan nang maling Masya Allah karim nah iya gara-gara naon dia gara-gara henteu dididik maka hancur-hancuran geus ku ayeuna sakitu wayahna ibu bapak didik anak urang abeh engke ibu jeung bapak di akhirat teu katanyaan geus disadiakeun ku ari sarana pendidikanana hayang bari jampe maca babacaan jang mencit kebo pasantrenkeun di Ki Nurjaya ayo geura geus ka ditu ngaji macan pugu bisa mencit mah insyaallah hayang ngaji alat aya Ki Muhtar di dinya hayang ngaji qiraat aya Badus Salam hayang mamaca ieu teh beuh jago mamaca nya teu puguh lagamna asal kutub robani bae jeung anehna asal nu loba bae nu numbakna angel macana asal nu numbak bae haju bae geus wallahu a'lam bishawab ih ieu mah budak warai mah lah gara-gara teu dididik anak bahaya
ternyata aya deui hiji jelema ku indungna dingaranan Saifuddin. Saifuddin eta kan hartina pedang agama. Pedang agama teh hartina nyana negakeun agama. Di mana aya kamunkaratan, aya permaksiatan. Nah, pedang agama tandang. Harapan indungna dingaranan Saifuddin teh seperti eta. Tapi barang gede ya Allah ya Rabbi kakarak ke umur 10 tahun geus maling koto. Indungna geus kieu bae si anak aing dingaranan Saifuddin ongko maling ongko. Dinasehatan tapi tambah ku indungna dinasehatan. Sia dingaranan ku Mas Saifuddin teh lain tita maling ceng. Tita bener. Elehkeun tuh badu salam korigna. Sia mah iglut nama eleh pasti ku sia. Pa kiroatna. Geus mah atulah doakeun kula. Geus terus umur 12 tahun main koprok bae. Masya Allah main koproknya jago jasa deh. Barang ditanya isi ibisan amat iya main koprok emang guru nasa Haji Pendi. Orang kayak guru na. Ya Allah, ulah disangka kusi jago koprok itu. Hei, pohara. Nganti lok menang. Ayo main mah bisa menang. Pohara. Akhirnya kabelah dina teu bisa dinasehatan si Saifuddin teh. Terus gede, Masya Allah nginuman ciu. Pohara ya budak. Kerjasama jeung polisi bloon ya budak. Tapi lain polisi iya. Polisi di luar negeri di Amerika nu mabok mah jadi Indonesia mabok. Oh, aya ge hiji 2 3 4 5 lah. Ente ieu mah jana mabok geus mah minuman nukar itu ngagele deh. Ya Allah. Malah mah hasupna dikieu-kieukeun ka mana mamanya. Weh. Mak kaya bidadari deh. Goblok sakitu menyona. Jelema nu ngagele teh kos kitu di deketan mana jarang da ieu mana mah demplon amat ya padahal mah kuru mah eta gele teh kos kitu teh gele geus teh bisa dinasehatan masyaallah karing ku belah dieuna gelut malun hampir bae ilu jeung 7 Up anu kamari kena tsunami teh naon gara-gara tuh nyahoan apa nyahoan grup lah berenya. Ya Allah ya Rabbi hampir kena tsunami nyana. Alhasil alhamdulillah nyana mah salamet gablah dia lah ditewak lah ku polisi kasus macem-macem maling kotok judi koprok minuman keras, gele, gelut, luar biasa. Mendemlah nyana di penjara. Mana kokojotan? Cak mana bos ya? Ku aing dingaranan Saifuddin horeng Mumitudin siapa? Ku aing bakal disangka bakal ngahirupkeun agama, nanjeurkeun agama horeng sia ngamodaran agama. Goblok sia. Saifuddin bloon sia cak mana aing mah teu hayang boga anak model kos sia ngarugikeun aing mah hayang ge boga anak ke aing paeh ngajikeun aing paeh sia hadiah ka aing engke aing di akhirat atuh aing mah kos kieu aing sia bisa ngaji mah sia nanjeurkeun agama masugan be maka sere di kusia ieu kos kieu mapan geus puguh mah mabeureun ka neraka aing sia mak ulah ngocoprak bae ganeng bibir teh abong-abong gitu ganeng mana dicarekan Saifuddin bloon eta aya eueuh di dieu Saifuddin pedang agama
Masya Allah guys ini malah bebeja ke polisi pak sadaekna tanahan anak kula guys pokoknya dikeluar-luarkan terus kena paeh di jero penjara ye jak polisi itu urusan nama ke situ emang naon akhirna geus datang ka waktuna na keluar geus keluar di penjara nyana ziarah ka kiai model Kinurjaya. Waalaikumsalam kiai kula mantan napi ya narapidana aju dek tobat supaya wauh ka Allah kumaha coba ye atuh wauh ka Allah mengaji di dieu ayo siang hadawan aing tuh kira tuh maraban kebo ceknya cek di Saipudin kiai goblok tolol kiai aing deka Allah ka maraban boblon kiai mulai tah rada bener tah Saipudin gitu akur jengaran aing teh mah kos kitu mah kieu-kieu ge aing teh ieu teh pedang agama be mantep jasa salat mancan kana ge datang deui nya na kaki atok Waalaikumsalam naon sia ieu sia ngaran kula Saipudin wih bagus sia ngaran enak mak kula ieu alhamdulillah sia gawe naon kula balik di penjara kiai je sia deuk naon ka imah kula nu mantak ka dieu deuk ngaji teu narima aing mah santri model sia mengesesa di penjara kakara ka imah aing ini sia goblok teh kiai saknya aing deuk ngaji dicarekan blon teh kiato carekan ku jana geus nyawa kieu blon tah waduh Kinurjaya kieu tolol ieu kieu goblok terus nyana datang deui tah ka kiai hiji deui kiai kula ieu deuk tobatina naon sia kula mantan napi kuari kula hayang wauh ka Allah alhamdulillah sakjana hadena sia ka dieu aya kitu ieu endek pilpres sia ku aing dijadikeun tim sukses goblok ya kiai aing deuk ka Allah dijadikeun dasarna sia osoknya goblok teu hayang aing geus capek aing nutur-nutur kos kitu moal aing mah moal nuturkeun kiai anu jadikeun tim sukses teu hayang urusan negara urusan batur aing mah deuk ka Allah sesuai jeung ngaran aing pedang agama be salat tetep encam boga ngaran nyana diteangan kunyana kiai ti hiji kadua katilu teu manggih kabeh kiai teh aya unsur jeung muatan capek aing nuturkeun kiai kos kitu di cenah eta mah kiaina zikiran bae zikirna bener tante bener cenah tapi lamun dibayar ku bupati tangkorakna asal dibayar ku bupati angel zikir lagi illallah tuh kiato mah seuri nya giliran we tatangga anu susah paeh la ilaha illallah nangan 11 ya Allah ya Rabbi tak ayo moal nutur-nutur kiai kitu neangannya nasi Saipudin kiai nu wauh ka Allah aya ngaranna Ibrahim gimana ceritanya kitab Mama Kiai Ibrahim abdi teh mantan narapidana kasusna hiji sok maling kotok dua abdi sok judi koprok rolet jeung sajabana tilu abdi osok mabok oge osok gagele opat abdi sok gelut bahkan ngabunuh lima geus abdi sakitu can sakumaha mah nah iya mantep ya can sakumaha mah dosa sakitu leutik teh mah ji bener tak kiai ya can nyundul teh mah dosa ka langit tak caknya
aing resep tak kiai Gus ieu mah ieu. Kiai milu henteu di partai, ulah sok milu-milu ka partai. Kiai osok usaha tante misalna usaha tatanen ulah sok usaha deuk ka Allah. Kiai osok boga jagal henteu cara aya di Cisoka. Geus ditataan anu henteu ka Allah bae urang mah. Carana Kiai carana ujang sesuai jengaran ujang teh dingaran teh Saipudin, artina Saipudin teh pedang agama, ujang teh ieu teh sabenerna mah pedangna masih keneh di sarungan. Jadi kulantaran di sarungan encan pernah perang. Pedang hebat sote di mana dipesap, dibuka, dipakai tarung di medan laga ngalawan musuh-musuh Allah. Ai ujang mah kuari ieu jadi ngalawan ka Allah. Sabenerna mah ujang mah pedang agama ngan sementara ieu ujang jadi musuh agama. Cok geura pikir ku ujang, heueuh Kiai tah jadikeun pedang agama ngaran anjeun teh sesuaikeun jeung ngaran. Carana kumaha? Yuk. Urang berangkat ka gunung, zikir di luhur gunung. Ji, Kiai, emang majelis. Zikir di majelis, zikir di masjid, zikir di imah, letik sama. Zikir mah di gunung cara para wali-wali Allah. Ujang supaya benar-benar jadi Saipudin pedang agama. Yuk, milu jeung mama ka gunung. Ari kitu mah zikir di masjid teh geus loba contona. Lah, pamer. Zikir di majelis kitu kene komo, zikir di imah mah di kamar teu meunang pamajikan haju nyingsat. Keur zikir kieu illallah la ilaha illallah barang beunta pamajikan nyingsat teu make calana. Haju bae tas geus dibalangkeun. Haju naik parahu nyana beres bae karek neangan tas kakak mana tadi nyaho kemana betul tah ulah sok di kamar aja zikir Haji Pendi teu naik-naik kita kos bebeja ke pamajikan neng ulah ngaganggu kakaknya kakak dek mana kakak dek tahajud di dieu tah di sisi oh atuh enggak sebat iranjang di sisi ngata ieu dipan jadi sisi Allahu Akbar hebat jasa Allahu Akbar ya Allah ya Rabbi ya Allah barang menang 4 rakaat pemajikan akan malik blek kan pemajikan memang kos kitu setan nanya nama kadang-kadang kan aya unsur kesengajaan haju nggak boleh kakek nyatu make calana asyhadu an la ilaha illallah dua nana ngacu belum Haji Pendi eta mah Haji Atok ya teh salam deui henteu teh salam deui begitu neuleuh ka ditu langsung we asyhadu an la ilaha illallah langsung we ka ditu lain meunang goblok sakoh majikanna ka cena tadi ulah diganggu mana tuh ngaganggu kula sia tuh pakai calana tungtung nama ribut bae di luhur kasur terus lo ngomong haju nama tak ulah sok di kamar zikir mah nah iya mah diajak ke gunung ayo atuh berangkat di jalan aya nu milu mama bade ka mana ke gunung rek naon zikir di gunung ulah kaganggu milu atuh abdi ayo rek milu mah tapi geus tiluan bae mohon berangkat sapoe menuju gunung 2 poe geus teu dahar teh ginung katilu poe diuk dadariuk urang geus 3 poe ting teu dahar tinggal si Saipudin bae kieu santri anyar panjana mah Hasan aing pae
Ieu guru teh kira-kira aju ngajak ka gunung bae. Kahayang aing mah di majlis teh tuh heula. Aju diajak ka gunung kiai. Waduh selain rarasaan segan. Ditanya ku Ki Ibrahim teh, Saifuddin kuat sia? Wallahu a'lam. Aing nanya di kasantrian nu milu di jalan. Aing maneh ieu sabenerna saha? Abdi friendly. Keke sia agama sia naon? Kristen. Kristen. Ieu mah kan zikir ka gunung. Tetep kula dek milu bae sanajan agama Kristen. Cek Ki Ibrahim, ayo guys. Kajian Kristen tah naon lah. Nya nama santri 2 nu hiji mantan napi. Nah nu geus model kadita. Nu hiji agamana Kristen. Berangkat geus 3 poe. Terus lempang deui ka 4 poe tereh datang ka gunung. Cek Saifuddin teh kula mah datang ka dieu bae kiai. Emang kunaon itu? Waduh. Ieu lain rarasaan. Geus kiai mah kiai bae ka gunung. Kula ngadoakeun. Jeung kula doakeun. Ieu balik ke jauh datangnya henteu. Sia lapar gitu. Geus nyaho lapar nyaho naon. Geus teu kuat naon kula. Nanya deui ka nu Kristen, "Ai maneh?" Sarua. Sarua. Ieu sia orang Kristen. Iya si Saifuddin pedang agama ngaleh-leh kieu. Si Prendi onam. Tapi tetap lamun dipaksakeun datang ka 5 peuting teu dahar. Paraeh asal. Ya, cek Ibrahim urang ngadoa ka Allah. Zikiran heulanyana setelah zikir selesai ngadoa, doana moal dibaca ku kula lantaran direkam ku sia. Paranti menta darurat eta doa. Hayang naon bae make doa eta pohar. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Teu ngartieun nya lain santri bener teh. Atuh santri mah ngarti. Bismillah wa ala millati Rasulillah paranti mawa main. Bismillah wa bi iradatihi wa bi qudratihi wa bi inayatihi. Wow, panjang tak geus datang ka dieu belanan. Langsung doa ka Gusti intina ya Allah ya Rabb abdi tiluan menta didatangan roti ku Gusti jang nyambung tenaga menuju gunung. Masya Allah eta diijabah ku Gusti Allah Kiai Ibrahim begitu bentak geus aya tah 3 nanampanna leutik hiji nanampanna eusina 2 roti jeung cai-cai langsung dah yang maneh Prendi tah yang maneh Saifuddin yang mama ayo didalahar teh insyaallah aya tanaga teh cek si Saifuddin milu deui kula ka gunung ai kos kieu ngajak cek si Prendi geus sarua kula ge milu ayo berangkat deui ka gunung ka 6 poe pas ka 7 poe deuk naik ka gunung lapar deui cek Saifuddin asana moal bisa dilanjut memang luhur gunungna tanaga setik deui daripada kula naik ka gunung teu datang kula manggeus datang ka dieu bae perpisahan jeung guru
maneh Prendi kula mah tapi dek ngadoa ka Gusti ka pangeran kula. Ayo coba sia ngadoa. Ngadoanya na teu kadenge doana teu kadenge. Doanya na bacaannya na Masya Allah diijabah ku Allah. Turun di langit sarua tiluna nampan bahkan esina ieu kuari mah 4 roti sana nampan 4 roti. Nah ijang kula ijang mama ijang si Saipudin Kiai Ibrahim ngahulang aing jadi eleh ku Kristen aing doa ka Allah emang geus jelas lain sakali lain 2 kali tapi sesuai jeung kebutuhan ieu mah lain lalagaan ieu mah berarti jelema pohara jasa tetep aing mau hayang ngadahar cek si Preni kunaon mama teu ngadahar moal nu mantak teu ngadahar naon alasanana lantaran moal aya mukjizat lamun lain dibikeun ka nabi geus eueuh moal aya karomah nu dibikeun ka kafir sedengkeun maneh agama Kristen berarti ieu lain karomah lain maunah sihir sia kajian hukum teu hayang aing ngadahar buatan kafir cek saya Pudin aing mah ngadahar bae aing mah teu nyaho karomah teu nyaho maunah teu nyaho sihir nu penting jebeg aing mah si Saipudin mah kos itu geus lamun kiai teu hayang jangkula keheula sia din main jang sia-sia bae tanyakeun heula akhirna unjukkan ka Gusti ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb teu kaharti ku abdi mah nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti lain sakali abdi ketika darurat nyuhunkeun kadaharan ti Gusti lantaran abdi pan diangkat jadi kakasih Gusti eta mah urusan abdi jeung Gusti tetapi kapan ieu mah di luar agama Gusti di luar agama Islam kok diijabah ilhamna ka Kiai Ibrahim tanyakeun heuna ka si Prendi tanyakeun Prendi sia bisa diijabah kieu kumaha mama ai kudu hayang nyaho mah ketika mama ngadua teh haju datang roti kula teh tidinya cerik da kula teh teu kanyahoan ku mama teu kanyahoan ku si Saipudin dikanyahokeun teh ku Gusti be Gusti agama Gusti teh ternyata hak agama Gusti teh ternyata bener lantaran ketika darurat teh dipuntayangan Gusti teh bisa langsung mere tanpa make wasilah jeung sebab nu sejen langsung ti harita kula langsung maca 2 kalimat syahadat ku yakin-yakinna agama Gusti tak itu mama tapi rotina kok bisa ngaluyan ti aing lamunnya Islam sih aja diangkat jadi wali atuh meureun 2 ulah 4 ngaluyan aing sia eta naon eta nu mentak sia ngaluyan aing nu mantak ieu roti ngaluyan ti mama lantaran kula ieu cinta ka mama kata haji ku mama Gusti abdi asup Islam teh wasilahna mama Ibrahim kulantaran abdi diwasilahan ku mama Ibrahim abdi teh kapan ngadoa teh ieu teu langsung ka Gusti make wasilah Gusti biwasilati Syekh Ibrahim abdi asup Islam ku wasilah guru abdi ku ayana kitu abdi ku wasilah guru abdi cinta ka guru abdi bere abdi kaleuwihan ti guru abdi jang tanda bahwa hiji abdi asup Islam wasilah guru nomor kedua wasilah ku cinta abdi ka guru abdi nembongkeun kaleuwihan di mata guru jeung di mata babaturan abdi nu ieu kakarak ditangkep ku guruna orenganan sia teh lain saleuwih-leuwihna orenganan eta teh wasilah mama ku wasilah mama tinggal si Saipudin we
cek Saipudin teh ceknya nanti aing mah teu kudu ngadoa geus bae guru aing nu ngadoa jeung si ieu aing nu seubeuhna si Saipudin tetep cek Ibrahim sia Saipudin ulangan sakadar ngaran jadikan ngaran pedang agama teh praktekeun di masyarakat supaya bener-bener jadi pedang agama. Ketika maneh balik awas aya kamunkaratan aya permaksiatan aya kazaliman petakeun ku maneh tangkisan ku maneh piceunan ku maneh embongkeun bahwa maneh adalah pedang agama. Atuh kumaha mama abdi teh siap kayak gitu nama. Ayo zikir ayo ka luhur. Berangkat ka luhur gunung. Di beat didoakeun langsung mantep nyana zikirna ka Gusti Allah. Ulah aya pamenta kasalian Allah. Ulah aya pamuntayang kasalian Allah. Lamun urang dagang ulah inget ka daganganna inget ka nu bisa mere bisa dagang. Lamun urang dibere kauntungan ulah hayang untungna tapi inget kanu mere untungna. Lamun urang tani ulah inget kana pertanianna olah nama tapi coba bere diri urang bere hate urang cangkeun hate urang teh waukeun kanu mere pertanian jeung mere kasuburanana waukeun ka Gusti Allah melalui dagang waukeun ka Gusti Allah melalui tani waukeun ka Gusti Allah melalui gawe waukeun ka Gusti Allah melalui magahan ngaji. Kreativitas urang segala rupa sarana jang ngawaukeun ka Gusti Allah. Lain kudu eureun dagang, lain kudu eureun tani, lain kudu eureun usaha, tapi dagang usaha tani jeung sajabana jadikeun sarana jang ngawuhkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ulah wau ka pamerena, waukeun ka nu merena. Beuh dididik si Saipudin di luhur gunung sajabati zikir tauhidna, fikihna jeung sajabana. Cukup di luhur gunungan sakadar 3 bulan ngungkul dibere ilmu laduni ku Gusti Allah. Berikut jeung si prendi turun ke handap datang ka indungna. Assalamualaikum anak Sasya ma ieu pedang agama ma pedang agama siapa meureun sia di penjaranya sia memonona meureun ma ieu asli anak emak siapa di penjara geus kaluar mah pan teu bebeja tuh ka emak kula langsung masantren mah di mana sia masantren gunung menyaing masantren gunung terkarti aing mah nyaho ge pasantren mah tuh di Kidur Jaya Ki Ato Ki Wahab Bandung Salam eta pasantren yang kesantren di Gunung Saguruna mak neangan kula guru-guru di lembur nu bener mah pan udah bener kabeh hayang muatan bae aya nu hayang di hadaman urusan duniana aya nu hayang di hadaman urusan partai aya nu hayang di hadaman urusan bangsa kamulyaanana keagunganana capek kula naleuh kiai kos kitu. Kula maneangan kiai teh murni manggih sia manggih saha guru kula Kiai Ibrahim eta mah guru bapak sia atuh meureun geus kolot mah bangsa umur lagi 90 maleuwih Masya Allah eta guru bapak sia eta tama sakti mantarkuna tah bisa hibar tama kira mohon mah ai guru nama kula mah nyencan mah atuh aing percaya ieu guru kasih eta mah ka kiai eta mah geus teu mislek deui geus atuh kuari masih andek naon peta kuari hampura mah hayang ngabuktikeun emak merengaran ka kula Saipudin teh pedang agama ulah kaget mah besi di dieu aya anu nanggap orkes ku kula diacak-acak biduanana dibawa ka imah biduanana ai sia nanaonan din Aisyah nanaonan pokoknya deleukeun ku emak emang sia wani beh mak geus dieusian awak kula mah tah di tukang urut nembak loba jasa mah harideung tadi tukang tah mah lain hideung aing ge nyaho tah mah urut bisul keur leutik
siapan anak emak. Sia sok ngabohong bae. Oh emang ieu urut bisul siapa? Masya Allah. Yes, kuari mama doakeun abdi dek nembongkeun ngaran Saifuddin teh pedang agama, tembongkeun dek nembongkeun di mata masyarakat lillahi taala, maksudna dek ngajunjung tinggi agama Allah. Mak mudah-mudahan panjang umur, mak supaya ningali gerak kula di lembur kula dek nanjirkeun agama Allah tanpa pamrih, niat lillahi taala. Ma percaya sebab guru siapa lain Ki Nurjaya. Tapi kulage guru kanyana aya sakadar jang mencit mama. Jang mencit aya jang main emang aya. Kumaha? Ciduhan. Lihat tuh. Aju tepak-tepak gitu. Nah, eta menang Ki Nurjaya. Ku sia geus dicobaan. Pernah ka awewe ku kula dicobaan. Aju manjur. Lailah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ternyata hikmah dongeng nu kahiji kade horeganan indung teh di mana boga anak didik minimal tanyakeun ulah diantepkeun ulah bungah besi ibu ningali anak boga HP haju HP-na bagus ulah cara Haji Pendi makan kos gitu anakna mawa HP bagus oh berek Oppo. Ditanyakan ku Haji Pendi, gade, nah, non, kita apa nang di mana? Ada, ini udah buat bapak aja, lu cari lagi. Banyak bapak sih kos gitu. Ulah gitu jadi bapak mah tanya Ceng, abah kan itu pernah belikan HP ke Aceng, tapi Acengnya buka HP. Nah, sih ada Ceng, Engke bisa Aceng ngagunakeun HP ternyata ditangkap polisi Ceng. Kade, nang di mana ya, nang di mana? Tanyakeun. Pan di Cisoka mah ai kotok leungit mah di teangan magrib. Bo kotetang kotete, aya anak kotok. Ai anak di bawah cocodot teu pernah di teangan. Goblok teh orang Cisoka. Ambal aya, Masya Allah. Lain Cisoka kuari baheula. Atuh baheula bae geus itu ngomong kuari. Masya Allah, karim. Dongeng eta kade indung kade sebab indung adalah majlis pertama, indung adalah guru pertama di lingkungan imah tangga memeh anak didikeun ka pondok pesantren indungna heula nu magaha. Nomor kahiji kade tanyakeun besi aya naon-naon didik minimal maca sholawat mah geus kudu dididik ku indungna. Salatullah salamullah ala toha rasul ya bari ngayun-ngayun. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kan anak gadekeun bari ayun-ayun. Cak anak mah jore amat sorana. Sial anaknya. Jeung ulah sholawat cada tadi Ki Nurjaya ya Rabbi bi Mustofa. Nyana ya Sundaan naon sih eta? Tadi Sundana. Lah ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dongeng anu kadua ternyata horengangan endek meraih manzilah, endek meraih martabat jeung pangkat indallah kudu boga guru ulah sembarangan, kudu guru bener-bener guru anu ngadidik mun di qiraat bener-bener ngadidik qiraatna, mun di alat bener-bener ngadidik alatna, ulah aya muatan-muatan. Mun dina fikih bener-bener ngadidik fikihna, mun dina tasawuf bener-bener ngadidik tasawufna, urusan-urusan lain lepaskeun hiji be menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedana ulama, perbedaan ulama jadi rahmat lain jadi pacekcokan. Ku hari di urang mah perbedaan teh jadi pacekcokan. Kunaon eta? Lantaran ego. Asa aing bae ka bage ulah asa aing. Oh, hormatilah. Ikhtilaf cak Gus Dur teh mah perbedaan itu harus kita hormati sebab dia punya dasar. Berarti kita harus menghormati dasar dia sebagaimana dia menghormati dasar kita. Eueuh masalah. Pacekcok teh ngan di urang mah jadi masalah. Sebab naon? Aya ke Firaun-Firaunan pan urang mah. Mana ke Firaunana? Kunaon sia teu nurut ka aing eta Firaunna. Dia urang mah ngaji teh lain kita nurut ka urang Allah. Geus sakitu. Ketika terturut ke orang mangga
kadanan cara wali embung wauh jeung murid besi naon besi mere urang mah lain wauhan murid abeh mere panblon eta sabalikna wali urang mah bantak jara rauh jasa urang mah jeung Allah nah wa antasumu khairul lakum puasa maraneh kabeh leuwih bagus ka maraneh kabeh in kuntum ta'lamun mun maneh nyaho berarti berbicara hikmah nyaho henteu sih hikmahna puasa sehingga bagus jasa emang kumaha kitu hikmahna cek Kangjeng Nabi hikmahna laparan beuteung hauskeun hati leuleuskeun awak niscaya lanazara qalbuka ila Allah niscaya hate maneh bakal neuleuh ka Allah ambuh laparkeun beuteung urang hauskeun hati urang ka Gusti Allah kok bisa kos kitu sih sebab dina ngalaparkeun beuteung ngaleuleskeun awak didinya bakal aya katoharohan ruh bakal aya kasofaul qulub mantak Imam Syafi'i ngadu Allahumma mnun alaina bi sofail qulub wa hablana sahihal muamalah fi dunya nah eta teh sofail qulub bening hati bersih hati moal bisa bagi jelema nu deuk hayang nyaho jati diri tanpa puasa moal beunang puasa kelehkeun beuteung urang tina kadaharan ngajauhan watak hewan-hewan leleskeun awak urang ku sebab urang lapar awak jadi leles seakan-akan urang keur menyiksa awak urang siksa awak urang ku urang beuteung laparan ku urang kemudian hate horenganan jadi bersih teka rasa ku urang teh hate teh jadi bersih aneh ruh jadi suci taharatir ruh wasafail qulub nazara qalbuk ila Allah ya Allah hate bakal neuleuh ka Allah wa antasumu khairul lakum puasa leuwih bagus ka aranjeun kabeh in kuntum ta'lamun mun maneh nyaho sebab naon dina ayat nu itu nage la'allakum tattaqun menawa anjeun takwa artina kunaon puasa eta supaya jadi takwa teh naon nganyahokeun diri urang bahwa diri urang hamba sieun ka Allah maka urang nuturkeun aturan Allah bakal akur puasa mah nu sugih jeung nu susah nu sugih puasa mah teu dahar teu nginum teu jima nu susah ge teu dahar teu nginum teu jima sugan aya perbedaan jang nu susah mah ti isuk-isuk ti subuh datang ka magrib jang nu sugih mah salantaran loba duit datang ka lohor bae jang teu akur wa antasubu khairul lakum in kuntum ta'lamun akur bae nu sugih jeung nu susah nomor kahiji nomor kadua bakal nimbulkeun talattuf tarahum sebab naon hate geus bening ketika urang sapoe dua poe ngarasakeun lapar awak leuleus hate beuki caang roh beuki bersih neuleuh urang ka jelema nu susah bari mikir horenganan lapar teh kos kieu mana teuing batur anu terus-terusan lapar timbul talattuf tarahum hayang mere nu matak jelema nu boga di bulan puasa mah saplit-plit dan nu sugih tetep bae saplit-plit dan nu boga tetep bae aya merena aya bae merena di bulan puasa mah sebab naon hatena keur diurus ku Allah teh beteungna ku urang di laparan awak leuleus mulai hate nyai-nyaian neuleuh ka Allah adapun neuleuhna ka Allah nisbi kumaha kekuatan diri urang lamun ditanya sia puasa dahar atuh embung kurang sieun ka Allah besi disiksa ku Allah eta kan keur neuleuh ka Allah melalui syariat jelema ngalempre bae sia kos tutup boga duit bae atuh dahar embung aing atuh dahar bae duit aya naon aya beulieun loba teh aya aing mah teu kajenkeun teu berarti duit di bulan Ramadan mah kunaon emang sieun ka Allah eta qalbuna beuntak teu nu sugih teu nu susah kumaha sia kunaon lapar naon kitu ngaranna nyang heue bae lapar emang kunaon puasa atuh meuli bae teu boga duit pantes atuh sia mah jatuh boga duit ieu
nutu boga duit tetep berarti di dia aya naon aya nimbulkeun keistimewaan jiwa orang sehingga orang tertata rapi. Jam kurang didelekeun we deuleu uluh kakarak jam 4 2 jam deui geus dihitungan we neuleuh deui jam 5 sajam deui neuleuh waduh setengah jam deui gelas geus dikiekeun we gelas sia naon setengah jam deui diambean aing ngambean mah geus seger sagana suara jasa eta teh lain lalagata. Jadi urang teh dididik, disiplin, nusugi, nususah, tersiplin ku ayana bulan puasa. Wa antasumu khairul lakum. In kuntum ta'lamun mun maneh nyaho. Sehingga orang terdidik, tersiplin, nusugi, nususah tetep bae bareng bae bukaan. Masyaallah karim. Nu paling istimewa la'allakum takun. Ieu teh nimbulkeun pengabdian nu sejati ke Gusti Allah. Mentek didinya terbagi engke bakalna puasa. Hiji aya puasa awam. Puasa awam teh hartina puasa sakumaha tadi. Berang teu dahar teu nginum teu jima sakikituna bae. Adapun nu lain mah teu milu puasa. Mata temilu puasa, celi temilu puasa, malah mah makin bulan puasa makin dicocokkan nu make ka dieu teh tah naon ngaranna tuh ban sia mah nyaho je bogapan jeung osok mata didelekeun bae ka televisi celi di pinuhan jadi nu puasa teh ngan sakadar beuteung teu dahar teu nginum zakar parji teu diima ngan sakitu doang puasa awam. Ieu mah nu kos kieu mah disangsikeun asup ka sorgana. Sebab ieu mah puasa teh pupuasaan. Can ka asup puasa nu kos kieu. Masyaallah. Okos nu munggah haji lolobana macan jara di haji. Sebab urang munggah haji teh ngan sakadar deuk neuleuh Baitullah doang, muteran Baitullah. Henteu nyahoeun makna daripada Baitullah. Baitullah teh didinya teh bait Allah, rumah Allah. Urang teh kerja di tamu Allah. Lamun urang sakadar neuleuh Baitullah doang, berarti ieu haji zahir. Ketika urang boga rasa ieu teh ima Allah, batin urang kapanggih jeung Allah, maka sikap urang bakal pinuh ku adab. Ditatalah orang di hareupeun Baitullah kira kudu kumaha sebab keur di hareupeun Allah lain aja sosotingan. Beuh toap di soting kotrek. Datang ka imah tuh bapak lagi soting. Toap bapak tuh lihat tuh. Beuh bohara ngarendeng jeung urang Pakistan. Ada kan? Mending mun lalaki awewe deh. Tinggal anak mah bae bapak bugina amat bapak ini. Masa top sama awal orang lain? Iya, bapak hebat ini. Ini jangan mah kur top kekikian. Wah, kayaknya bapak mah gila kali di sono. Maknana Baitullah berarti didinya aya Allah. Batin urang teh kapanggih lajeng Allah. Lamun urang kapanggih jeung Allah penuh ku tadarru urang, adab dipetakeun. Ketika urang berangkat ke Arafah, di Arafah teh urang teh keur ditonton ku malaikat. Allah ngerahkeun seluruh malaikat nonton ka jelema nu keur wukuf di padang Arafah. Deukeun coba hamba-hamba aing cak Allah. Aing nu sangat deukeun. Urang keur ditonton ku Allah, ditonton ku malaikat. Kumaha perasaan urang ketika urang di hareupan ku Allah. Lain zahir, batin urang teh keur jeung Allah. Kitu keneh ketika orang di Muzdalifah. Di Muzdalifah teh mulung batu. Urang teh seakan-akan deuk ngalempar setan secara zahir nurutan Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal keur miceunan zahir, keur miceunan nafsu-nafsu urang, miceunan dosa-dosa urang. Satu batu piceun ku urang, nafsu urang. Laum piceun bismillah Allahu akbar tek
pican bismillahi Allahu akbar terapkeun zahir kana batin. Urang wudu ge lamun wudu zahir bae mah kieu-kieu bae. Tapi lamun dibarengan ku batin, zahir urang wudu, batin urang wudu. Zahir urang kakemu, batin urang kakemu. Zahir urang teh ka irung, batin urang ka irung. Zahir urang ka beungeut, batin urang ka beungeut. Zahir urang ka leungeut. Jadi ketika urang beres wudu, zahiron wa batinan, engkena bakal sieup ka deuleuna. Itu kena salat zahir kos urang, salat batin nu mantak tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat eta nyegah tina fahsya jeung munkar. Tapi kuari mah kan salat mah salat fahsya jeung munkarna henteu kacegah, berarti can salat. Encan salat lamun ki haji salat tapi ngridit keneh encan salat hakikatna mah. Sebab teu tanha anil fahsya'i wal munkar. Namun ki haji sholat tapi masih kene ngagulingkeun ngagunakeun duit bank encan sholat kajen kumaha ge sebab bunnya bener-bener sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan selanjutnya ialah urang kakarak datang ka zahir sehingga dibuktieunan kuari boro-boro pamarentah urang ge kos kieu keneh. Endeu kira urang datang ka paeh teu ngurusan batin. Terus-terusan orang mah ngurusan nini bengking bae teh tadi teh. Silaturahmi ngudag nini dagang ngudag nini ngameteran sawah ngameteran nini ngaji urang mah hayang kapanggih jeung nini atuh seserian nini nyagincuna gede jasa ngacai deui ta nini-ninina. Ya Allah ya Rabbi horenganan urang lamun dibuktikeun kos komo Kangjeng Nabi mah lewat neuleuh bangke embe. Cek Kangjeng Nabi naon eta bangke embe nu bogana resepen teu kabangke iya tuh teu urang mun dibere daek teu hayang dunia eta kos bangke embe nu bogana ge mbueun teh teh kabangke urang kuari lamun ngudag-ngudag dunia berarti urang ngudag-ngudag bangke. Urang lamun teu dikitu-kitu moal jadi norikoh urang mau norikoh teh boh justru hayang dunia kabeja ku batur torikot boh murid dikumpulkeun sia nu sugihnya ye. Ayo sumbang atuh mama ieu. Insyaallah. Yang tarekat teh paruguh kuari mah. Tarekat teh teh miceunan dunia nafsu jeung setan, endahan ngagugulung nafsu jeung setan. Nah iyalah nu mantak urang batin wa antasumu khairul lakum in kuntum ta. Lamun mun manehnya bahwa puasa eta leuwih bagus lantaran naon? Lantaran puasa teh ndek nempokeun batin urang ka Gusti Allah. Nu mantak Syekh Junaidil Baghdadi neangan guru datang ka ieu lain plak aya kapanggih guruna. Wah ieu barang kunyana ditaliti teu buka-buka puasana terus bae geus 20 tahun teu buka-buka puasa. Buka dengan sakadar lebaran tasek cek Imam Junaidil Baghdadi iya nu kaing kudu di guruan mah nyana asup ka dinya ngaguru terima biasa norekat beres tamat tidinya hayang puas boga guru neangan deui guru torekat teu kapanggih aya jelema masyhur jasa saat eta pohara jasa muridna ge ribuan kamasuranana pohara jeung kacaritakeun ku batur teh jana teh ahli Allah diintip kunyana teu pernah puasa dahar bae. Bingung cek Junaid teh berarti can usul ilallah nyana. Ketika nyana ngaguru di nu pertama kakarak nyana boga hati-hati doang ihtiyat geus rada nyai-nyayan ngan can usul. Begitu kapanggih jeung guru nu kadua ndek ka guru nyana tapi ieu mah guru tilok puasa. Isuk-isuk ngawudu. Berang setik dahar sore dahar deui aya makan malam sagala cek Syekh Junaid ai masyhurna mah pohara muridna ribuan tapi kok teu pernah puasa ieu aneh cek jadi ulah ieu ai ngaguru kanyana sedengkeun hayang ieu teh batin teh hayang usul ilallah geus ngaguru dinu pertama. Tapi can aya kapuasan ieu manggih guru kup kabehan dituduhkeun ka dieu tapi ieu mah teu puasa-puasa. Karek datang assalamualaikum. Ulah sok mang cek guruna. Ulah neuleuh daharna.
turutan mama daharna ku sia nya geus kaget urusan puasa mah gampang jak nyana ya orai ge loba nu puasa hewan-hewan ge loba nu puasa ya geus mun dek berangkat ka Allah dek berangkat tayang wusul ilallah aya ku guru di dieu teu kudu puasa jeung mama mah dahar bae cek dia pan kieu aman cek kira teu jadilah geus jahat teh encan ge ngomong aya teh jadi mah geus indit ih padahal kanyahoan bae aing moal geus indit teh kudu mama moal maksakeun aing balik deui ka ditu ka dosa puasa emang di jero hatena deuk balik deui ka nu puasa balik deui nya ka nu puasa ka ditu teh nya di jalan ge geus puyeng we nya ji pan tapi pan nya nyahueun bae nya cek nya ieu aing deuk balik deui nyahueun cek nya nah ieu si kumaha mang aing mamang balik deui datang da ka nu puasa bae datang ka ditu pan teu jadi atuh guguruna ka ditu deui balik deui ka ditu cak gurun sok puasa teh ulah ka dieu ayo ka balik deui ka ditu sebab sia mah wusulna bakalan di ditu lain di dieu ulah di dieu sia mah nurutan puasana doang ibadah nu lain mah teu diturutan jeung aing ka ditu dicarekan ka dieu dicarekan wah jakena ieu teu beres si kos ge ayo ka ditu lanjut ulah di dieu sia mah ngan saukur nurutan puasana doang lain ka Allah sia mah nurutan teh ka makhluk teu jadi teh mah kos kitu mah ibadah Allah nyana geus terngiang-ngiang Syekh Junaid balik deui ka ditu ka kiai anu sok dahar bae teh datang ka hareup datang ka jeung geus kieu bae kiaina ayo sia geura ka dieu ayo sia geura ka dieu balik ka ditu sia puasa bae geus sia aduh teu beres sih urusan dia langsung ada sujud da hampura bawa nek dihideung nek dibeureum ku mama mah bae pokona kula mah nek ku guru bae kageus ka mama di dieu mah dahar bae kajeun nah sebodoh alah lamun geus kos kitu kudu pasrah nek kumaha pokona mah nek dahar teh dek nginum bae hayu bae sebab usul ka Allah mah lain ku puasa lain ku dahar usul ka Allah mah ku sofail gulub bersih hate dahar bae ge ai bersih hate mah usul ilallah puasa bae ge ai hayang sugih mah moal usul ilallah puasa bae ge ai hayang berkaromah mah moal usul ilallah puasa bae ge hayang dihebat-hebat ku batur bejakeun aing mah puasa bae kitu moal usul ilallah salah sia ibadah kos kitu geus ku mama bae cekeuna kula dar dahar ngana musdahar nama aduh mama ake deui nama mah jadak wali we masih beukede nusun ya udah geus dahar ke pondok sore-sore dahar dah nyana dahar wae aing irah dididikna cek deui dahar terus-terusan turun dahar dipanggil dahar terus sore dipanggil dahar sore bangda kabelah dina terus dididik jadi puasa jeung dahar bakal akur lamun bening hate ngan metode doang bahwa lamun urang lapar ieu hate jadi bersih aya jelema nu kudu bersih hatena seubeuh bae sebab manusia diciptakeun ku Gusti Allah beda-beda karakter aya nu mun lapar perem eleh careuh ayanya nama lamun seubeuh perem bae sabalikna aya nu mun seubeuh buringas aya lamun lapar buringas geus kumaha karakterna mama murid mama teu kabehna dahar tuh nu itu mah titah puasa bae tuh nu itu mah malah mah aya 40 poe teu meunang dahar teu meunang nginum itu mah tuh saminggu nu teu meunang daharna nu itu mah 3 poe teu meunang dahar nu itu mah sampai sapeting sakali doang daharna potongan maneh mah Junaid segala sia mah potongan dahar ayo dahar bae
cek Junaid aing burung dianggap tukang dahar cek nanti. Dahar siapa? Dahar kobloh dieuna dicarekan. Moal wusul ila Allah sia dahar bae mah Junaid. Ambo. Jangan aya jasa ibu dan guru kos jasa. Mana aya wali dahar bae? Eueuh dongengna jeung Kangjeng Nabi ge baheula carang dahar. Atuh kabelah dieuna para sahabat anu usul ilallah mah carang dahar. Kabelah dieuna para tabiin usul ilallah mah carang dahar. Eueuh dongengna du dahar bae usul ilallah. Sia mah datang ka dengan dahar doang. Jeuh. Cek nyan aya yang si kudu kumaha ieu. Teu dahar salah. Korenganan kos kitulah guru mursyid mah. Maksudna dahar jeung teu dahar teh ka Allah bae. Puasa ulah hayang naon imam mun ditanya sia kenaon puasa. Puasa naon hizib eta salah moal wusul ilallah. Sia kenaon ieu puasa. Puasa naon aing puasaan hikmat geus 3 tahun abeh tamu loba ambalayah neraka jahanam eta. Sia kenaon ieu puasa. Abeh naon dagang abeh laku. Puasa-puasa teu beres. Eta lah puasa-puasa fikih. Puasa-puasa zahir, puasa batin mah Allah. Hiji be. Kulantaran diparentahna ku Allah puasa teh. Cak guru Ki Junaid. Allah nitah nangan Ramadan doang puasa. Salian Ramadan mah teu dititah ku Gusti Allah. Adapun puasa-puasa nu lain tah manang Kangjeng Nabi. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ndak dituturkan itu mangga Kangjeng Nabi. Ndak teu bae langsung ka Allah mangga. Nu pusat nama puasa mah Ramadan doang. Allah tama nu nitah. Iji. Saja nama Kangjeng Nabi. Matak sian dek puasa ka Allah, dek teu puasa ka Allah. Ulah nurutan guru. Ieu mah daharna ja guru aing ge dahar bae. Beresna sia kajen kuku. Allah. Ulah sok nurutan manusia, ibadah satungtung nurutan manusia, eta mah ngaranna ibadah zahir. Ibadah batin mah hiji we Allah. Sia kajen guguru ka mana Junaid? Lamun satungtung nurutan manusia bae moal husul ilallah. Hiji we Allah, puasa cak Allah, teu puasa cak Allah. Kukumaha ge cak Allah bae, ge geura tereh geura ge. Ge geura ge tereh ge. Hayo. Dipetakeun Syekh Junaid teh anggap maneh teh keur ka Mekah Junaid. Lamun ka Mekah teh kan kudu make pakaian ihram. Begitu datang ka Baitullah teh maneh teh kudu tawaf. Di dinya teh kan jadi tamu Allah ulah jadi tamu Arab. Tidinya maneh sa'i ka Allah karak cukur selesai tahalul. Ya awak maneh teh Masjidil Haram Junaid. Tah kalbu teh eta teh Baitullah, puterkeun ruh maneh di Baitullah, jadikeun roh maneh tamu Allah di diri maneh. Ieu teh ya kabeh diciptakeun jangka Allah Junaid. Sok lamun urang dek ka Mekah mah jadi tamu Allah teh kudu make visa, kudu make kendaraan ka ditu, kudu make paspor, kudu make biaya. Tapi maneh mah hayang jadi tamu Allah sapoe sapeting bisa 600 bisa 360 kali kapanggih jeung Allah. Maneh jadi tamu Allah sapoe sapeting 360 kali kapanggih jeung Allah. Asal bisa. Sok. Berem sidakep cekel hate, cekel galbu. Sok rasakan bahwa di diri maneh teh di jero aya Baitullahan. Wa tahhir baiti lil taifina wal akifina. Sok bersihkeun ku maneh hate maneh. Ulah aya nu narangtung di jero hate. Tahhir baitia qalbu. Sucikeun di taifin wal akifin war ruk'is sujud. Ulah aya duniaan, ulah aya makhlukan, ulah aya nafsuan. Bersihan toapkeun roh maneh di dinya. Moal kebal kapanggih maneh jeung Gusti Allah geura-ge. Teu kudu puasa. Dek puasa mangga, dek dahar mangga. Beda horeng perjalanan batin mah. Urang mun kuari nyaritakeun puasa nu tadi puasa parentah Allah Ramadan. Melalui fikih. Tadi teh puasa umum. Kuari urang naik ka puasa khusus. Ilukeun.
raga urang puasa lamun tadi tedahar tenginum tejima kuari raga urang pilukeun puasa puasakeun mata puasakeun ceuli puasakeun irung puasakeun sungut puasakeun leungeun puasakeun dubur kubul jeung suku sok milukeun puasa ulah sadeuleu-deuleuna ulah sadenge-dengena ulah saambe-ambeuna ulah salempang-lempangna ulah sacekel-cekelna sakumaha Allah ngainstruksikeun puasa puasakeun raga urang ilah puasa khusus puasa para sholihin urang lamun geus datang ka dinya bakal ngeunaheun karasana ku urang gerege puasa tah siapkeun ti kuari jang dapur abeh ulah kaganggu urang mana kade panggil ku urang pamajikan lamun urang mama sini sini duduk sini. Lamun orang lembur mah nyai kade nyai. Diuk. Naon aki nyai jeung aki. Ieu dek bulan puasa kakak hayang tentrem ibadah tah ieu mah urusan dapur, pakaian budak, dirinya kabeh tah geus disadiakeun 50 jutanya. Tah. Cak pemajikan mudah-mudahan bulan jadi Ramadan kabeh sakjana. Kada ada 50 juta waktu tah 20 juta geus ulah ngagagu-ngagu besi kakak mah itikaf teh besi kakak mah maca Quran teh besi kakak mah kumaha kabeh tah geus disadiakeun ulah aya naon-naon heuh Kak kan ngeunaheun tah atawa 10 juta tah kayak gampang kurang mah aya kongkorong kana jual labek tak etak kan ngeunaheun kitulah para sholihin baheula abeh tentrem tenang di jero bulan puasa teh kumaha dirina ka Allah ulah aya kegiatan naon di jero bulan puasa teh hiji bae ka Allah mentak Syekh Junaid di pagahan ulah kanyahoan puasa sanajan maneh puasa ulah kanyahoan puasa ka Allah bae anu nitah puasa Allah anu neuk ngaganjar Allah nu rek narima Allah ngaganjar ka Allah maneh puasa ulah kena kanyahoan bahwa maneh puasa sok hayo laksanakeun nyana puasa di luar bulan Ramadan sanggeus puasa terus kadatangan tamu lamun nyana teu nginum bakal kanyahoan puasa supaya ulah kanyahoan puasa nginum puasa wali bakos gitu lamun eueuh tamu poe eta atawa aya tamu ge lah nu kira-kira ngan sakur-sakudak sakedeng sautak saeutik nu nyana moal nyangkeun bahwa nyana puasa atuh teu buka kira-kira bakal kebal nyana diuk dirinya mun henteu milu dahar bakal kanyahoan puasa dahar teu kanyahoan sababaraha taun ge tak Ki Junaidil Baghdadi teh puasa atawa henteu na ku jelema-jelema teu kanyahoan urang mah pan lain urang mah datang tamu dar ayo mang aja tidak lagi puasa saya aduh sedikit lagi nih aduh namatin dah bangsa 20 hari lagi bom habak gil mah kos gitu ya tawa lain udah gajaran kos gitu ieu keur carita ka jero ieu mah urang mah hese kos gitu teh hayang kanyahoan bae ku batur mantak aing si didengekeun we mah encan aya nu ngalem-ngalemnya aing ieu geus puasa bae encan aya nu kadenge bu haji anu mah puasa bae sia namu kadinya mah hararese sebab puasa tah hayang kadenge kos kitu tah ngeunaheun asarakan aja jantung tarariis iman henteu bae tah eta urang kos kitu sumah hese batinna hiji bae ibadahna ka Allah nu bakal narimana Allah nu bakal ngaganjarna Allah ulah ditolelir manusia mah sabodokeun manusia mun urang bisa bari muasyarah hege ulah kanyahoan ku jelema mun teu bisa muasyarah urang nyepi sorangan bae lamun nyepi sorangan bae masih kena diudag-udag keneh bae bari urang can bisa hate urang teh urang indit ka mana ka leuweung urang indit ka gunung nyalametkeun ibadah ka Allah doang adal mah Allah nama eta keneh di gunung eta di leuweung eta di kota eta cuman ieu hayang embung kanyahoan ibadah urang cukup ka Allah doang eta lah nu hese mulai Ki Junaidil Baghdadi nelusuri ternyata horenganan ulah kaluar ti parentah Allah disimpulkeunlah dina kitab Ki Junaid
kula boga guru dua, nu hiji puasa bae, nu hiji mah dahar bae. Ketika diteliti nu puasa bae hayang usul ilallah ngabersihkeun diri melalui puasa lantaran Kangjeng nyarita laparkeun beuteung, hauskeun hate, leuleuskeun awak, niscaya maneh bakal deuleu ka zat Allah ate maneh. Puasa guru kula nu hiji dahar bae. Caknyana ulah sok nyeun-nyeun ibadah. Dahar diparentah asalkan ka Gusti Allah keun daripada urang puasa kemudian jijeunan ibadah tanpa diparentah ku Allah engke urang boga rasa aing mah hebat jasa padahal lain diparentah ku Allah asa diparentah ku Allah cilaka sia moal usul ilallah nya nama dahar bae ka dituna artina dahar ge ilaha dibutuhkeun dahar ira dibutuhkeun nginum eta lah nu diparentah ku Allah ketika orang lapar dahar cak Allah kulu wala tusrifu. Ketika orang haus israbu wala tusrifu. Ketika orang tuduh sare etalah sesuai jeung perintah Allah asal urangna asa diparentah ku Allah usul duanana ilallah. Tinggal urang bedek milih nu mana neuk puasa bae mangga neuk dahar bae mangga asana urang memilih nu dahar bae untung nama atuh beuteung jebag usul mah henteu. Nah puasa awam sakadar teu dahar teu nginum teu jima raga mah teu milu puasa. Puasa khusus teu dahar teu nginum teu jima raga milu puasa. Puasa solihin puasa khususul khusus golbu teu sadetik-detik acan poho ka Allah. Ieu mah puasa para anbiya. Di samping teu dahar teu nginum teu jima raga milu puasa, celi mata celi irung kabeh milu puasa golbu teu dipohokeun ka Allah barang sadetik ge pohona ka Allah. Lamun poho ka Allah ceurik nya nama jeung ceurikeun poho ka Allah, jeung ceurikan poho ka Allah. Masyaallah kan. Kitulah tahapan-tahapan jelema berpuasa ka Allah tinggal urang di jero bulan Ramadan wayahna di samping teu dahar teu nginum teu jima raga urang pilukeun puasa TV ku urang ulah pati disetel teuing HP ulah pati diumbar teuing ubral obrol aya nu teu mangpaat maksudna teu mangpaat aya mangpaat mah pek bae mangpaat keagamaan rohani urang kitu keneh urang ubral obrol aya teu mangpaat mah ulah dula deuleu urang sing hade ieu mah lain makin bulan puasa makin menjadi-jadi asal jam 5 bae heuh iyalah neangan burit caknya mah burit di teangan datang meureun padahal mah teu di teangannya datang bae geus mending di imah urang maca Quran tahun kamari mah urangan bisa namatkeun sakali coba tahun ieu mah hayang 3 kali lah berarti 10 poe sakali 22 kali 30 kali ge kurang diplot eta ge saeutik teuing lamun nyaritakeun para wali Allah mah beurang sakali peuting sakali tamat Quran teh berarti lamun 30 poe teh 60 kali tamat mantep jasa urang bisa dongengna doang kuari ge Qur'anna di mana karanya jangan kanyawan di Qur'an ya leungit Qur'an masyaallah karim itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadi aya kitu puasa instruksi tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam etalah bag-baganana fikih aya urusanana hikmah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ialah dipakai ku ahli-ahli thariqah ahli-ahli tasawuf di luar bulan Ramadan ge mun maneh nyaho horeng puasa teh istimewa sebab naon ngabersihan galbu nyucikeun rohani sehingga urang bisa neuleuh ka Gusti Allah hikmahna nu paling istimewa la'allakum tattaqun berarti urang kapanggih jeung jati diri urang yakni urang bisa mengabdikan diri sebagai hamba anu sejati ku ayana puasa mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat dibere tabah dibere ngeunaheun puasa